Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sadena, ayeuna urang bahas kumaha carana nyeratkeun aksara Sunda anu leres. Nah, para siswa sadena, upami tadi seueur kasusna teh sapertos kieu nyeratkeun misalkeun nyeratkeun ka mana nya. Nyeratkeun ka mana teh ieu teh kan ka nya. Nah, hideuk mah tadi teh seueurna nyeratkeunana teh ditambihan di ku a. Janten double ieu teh sia teh janten ka kitu nya. Makna misalkan ma ieu teh entos ma ieu teh. Tapi kalah ka ditambihan deui a vokal. Tah jantenna kitu ieu teh. Upami dumasar kana kaidah penulisan ieu teh lepat. Ieu teh lepat para siswa sadena. Nu leresna kumaha? Nu leresna nyaeta kieu. Nah, ieu teh entos ka ieu entos ma. Ieu tos na. Nah, ka mana. Nah, ieu teh entos leres teu kedah ditambihan deui ku huruf vokal a nya. Tah. Ieu teu kedah ditambihan eta. Tos leres sapertos kieu. Tah, upami misalkeun urang bade ngagentos dirarangkenan nya tiasa ku panghulu, panyuku, paneleng, panolong, pamepet eta aya tos didugikeun paneleng nya. Paneleng, panglayar, panyecek, pangwisad, tah nu kararitu geuningan. Panyakra nya, pamingkal, panyiku eta kantun ditingali saleresna mah. Carana mun misalkeun ieu huruf ka ditambihan panghulu janten ieu teh robah jadi ki. Nah, upami misalkeun panyuku dihandap nya nyeratkeunana. Mun misalkeun ieu ka ditambihan panyuku jadi ku. Nah, janten upami misalkeun bade nyeratkeun kuring. Janten nyeratkeun kuring teh kieu. Ieu teh ka dibere panyuku jadi ku. Ieu teh ra. Jadi ieu teh masih kura. Nah, kura. Tambihan di dieu. Di dieu teh tambihan naon? Panghulu. Kuri. Nah, nembe kuri ieu teh tambihan deui ku. Coba kunaon ditambihanana? Nambahkeun eng nya. Nambihkeun eng. Nambihkeun eng teh naon namina teh? Panyecek. Tah, para siswa sadena. Tah, kitu rupina mah kuring. Janten sanes nyeratkeun kuring teh nu kieu leresna nya upami misalkeun nyeratkeun kuring teh ieu aya nu lepat nyeratkeun kuringna sapertos kieu. Ku, kura, kuri. Nah, ieu ditambihan nga di dieu teh. Nah, kuringa ieu dipaehan. Memang upami diaos mah leres kuring-kuring keneh ieu teh. Tapi dianggenana teh nu kieu nu leresna. Tah sapertos kitu nya. Upami masih kena tiasa ditambihkeun rarangken, ngagunakeun rarangken. Upami tos teu tiasa ngagunakeun rarangken, nembe ngangge pamaeh kitu tungtungna. Tah kitu nya. Kahartos para siswa sadena ieu video 5 menit teh hapunten rupina teh Bapa teh tripodna teh tadi teh rusak. Teras ieu upami oyag naon kamerana sareng seratanana awon hapuntenna margi lah kitu geuningan seueur kakirangan nya. Nu penting mah margi ieu teh urgen kitu nya. Hideuk tiasa ngartos kana aksara Sunda. Upami aya nu bade ditaroskeun mangga naroskeun ka Bapa. Hatur nuhun.